Masya Allah eta nu malah salah leutik encan nu dilaluhur bandung Masya Allah pohara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang mah rincianna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo nagara mah aduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ye hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun make dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tas sataiku bisa dibikeun ka urang oh eta ieu mah rahasia mah eta nya kebanyakan deui antu tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola berarti pohara tapi tetep bae kanajan kunyana ge can puguh keneh bae jageuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu ye Bismillahirrahmanirrahim in baya imaman lan lamun beat ya si wong ing imam fa'atahu maka ngawekeun ya si wong ing imam safqata yadihi ing nangkep tangan ing imam atau tangan wong ing imam wasam rata qalbihi lan buah hatine ya si wong yutiu maka becik nurut ya si wong ing imam istata alamun kawasa ya si wong fa in jaa kharu yunazi'uhu maka lamun teka apa kang weneh kang malawani akharu ing imam fadribu unuqul akhar maka pada mukul sira kabeh ing gulu kong kang weneh wa kana Abdullah bin Umar yaqulu lana sebagai Abdullah kang betara nangge Umar iku ngucap Abdullah jam ngucap labad ati'u nurut sira yakni jawa Abdullah ing sultan putuatillah ing dalam nurut ing Allah wa sihi fi ma'siyatillah lan yulayani sirahu ing sultan ing dalam maksiat ing Allah wala ba'dul ulama ngucap sampai setengah ulama wal muradu biqaulihi fadribuhu qala qal wa azluhu wa qaruhu la qatluhu wa mautu tawikan dan garagen kalawan ucapan kang yang Nabi fadribu ucap ing lafaz fadribuhu qala qal wa godawi ya murad iku azluhu dan lungsure akhar lan den pocape akhar la qatluhu oranana den mautine akhar wa mauti tegese maut akhar gola baduhum lan ucap setengah ulama al muradu biha qatrasihi wa idhabu nafasihi tawikan dan garageun bihi kalawan qauli fadrubu kumegatkeun siraha ya akhiran ngilangkeun napas akhir ya dulu ala hadza qauli kang nuduhkeun ing atase ikilah qauli fadribu apa ucapan kangjeng Nabi fi hadisin akhirin dalam hadis kang weneh ngucap ing lapad fadribu bisayf ka inna mangkana kamu kul sira kabeh ing akhir kalawan pedang iku kainan imu opo man kana wong kang tinemu yama wa zahirul hadis lan utawi ya qauluhu iku zahir hadis lakin surata fi zalika yakuna lawal adlan tetapi dan syaratkan ing dalam mangkono mazkur apa yang ta'ana apa kang awale iku adlan kang adil wallahu a'lamu lan uti Allah iku kang maha uni. Di dia dek jaritakeun masalah
urus negara sakumaha kamari di akhir zaman pengurus negara teh hampir eueuh anu ara radio lain jang kepentingan rakyat lain jang kepentingan masyarakat tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetap bae lantaran urang dijadikan ku Gusti Allah manusia sedangkan manusia teh bernegara-negara kobilah-kobilah ieu negara kudu diurus ku urang teu meunang henteu kudu sebab lamun teu diurus ieu negara engke agama bakalna acak-acakan nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi negara jeung agama bakal terpisah manusia ieu adalah manusia eta insan sosial hubunganana sesama manusia jeung lingkungan ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara teh yakni lingkungan berarti kurang kudu gitu dibangun lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran berarti ngabutuhkeun agama geus lamun urang ninjau bahwa manusia ia makhluk Allah butuh aturan Allah agama ngaranna syariat namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan kudu aya nu sejen berarti makhluk sosial iyalah kudu aya penataan sosial ngaranna politik berarti politik hirup di atas negara Islam cicing di luhur negara berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama gitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata ku urang moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan kos kuari negara bae teu make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zina teu dibunuh teu diranjam anu mabok teu dikukuh terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama hayu bae duit naon tah duit ngagabres bae tah eta nagara teu make agama ieu kos di urang ieu kos kieu nu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh siap ka neraka berarti teh jelema nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerodokeun di neraka ge sarua jeung kitu sebab teu make agama teu make agama mana agamana atuh bari geus teu salat diatep nyanana teu pernah ngajak salat ngaranna teu make agama nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim ngaranna teu make agama nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an ngaranna teu make agama nu korupsi miliaran triliunan diatep nu balik kotok eta teu make agama nu kos kitu ngaranna tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha hate berarti nagara leumpang teu make agama siap ka neraka kabehan mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu aing mah lain ngomong lalagan beneran sia cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji aduh cek RT aing mau ngaji deh minggu hareup mah sabodoh sanu ngitas yang ngaji ka dieu ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu bakal korupsi kabehan sia cek RT kiamat aing eureun bae ulah wakat teh heula eureun mah kan gitu pakai agama
sadar sia negara orang teh teu make agama sadar sing sadar lain lalagaan mana agamana cenah eta ka Mekah ge lain nyanyitaan nyana mah kan saukun marat doang ayo tanyakeun ka kanu ieu jangan teu ditahan teh enten teh nyana mah kan sakuru ka Mekah sia jual kotok untungna jang aing sia mah kali itu pahek ajeun diteundeun ge di itu jauh jasa 12 kilo 13 kilo sarua jeung kalar itu sia parai habak mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu kamareka sia wahai urang Balaraja aki-aki nini ku aing deuk diteundeunna jauh los sia deuk parai ka malah mah banding paeh habak di ditu aing ngaracun hese mending parai bae di ditu mantap lamun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji alhamdulillah eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu sadar atau teu sadar kos kitu da kumaha tuh ja urang merantap di ditu teh nu ngadengekeun usul nu ngadengekeun tah eta bahasa agamaan ieu teh negara teh ieu mun hayang nyaho mah kuari agama tanpa negara pasantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman henteu bergulir secara praktis sia-sia aing-aing be ngaji santri ngaji mingguan beres bubar atupan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh sugan atuh ayakeun zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain kitu maka pas aturan Al-Quranul Karim agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim dibahas di pondok pesantren santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge dengan sabar kieu ge tah eta keur nyaritakeun agama tapi penerapan di negara kan henteu berarti agama berjalan dengan sendirinya henteu diatur ku negara lempang masing-masing agama lempang sorangan negara teu make agama kos kieu ya acak-acakan mantap nu perlu ditangkap teu ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran henteu tek enzip tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos gitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu Gus Dur ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Ayo sakit ke siapa? Artinya jalan masing-masing sebab tadi kondisikan di negara. Aturan-aturan agama negara teh aturan Walanda bae. Tah ieu geus kieu tah ndak moal akur. Kiai salilana ngan saukur pake kokoset bae ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai jam wali pake Quran mah negarana lain make negara Quran mantap kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh datang ke nyana ini kan negara kita tanggung jawab bersama Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap cak Kiai teh. Yuk Kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Enggak ada kendaraan ini. Oh iya dikasih gede. Iya siap. Rada gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Bere dia mau. Siap. Kiai kokoset makos gitu. Aya kendaraan ngahoak. Kendaraan cicing. Eta Kiai nusuk pakai kokoset. Biasanya Kiai Golkar takut gitu. Iya tahan di negara tapi iya keur carita sekelumit takos kitu tak moal ngahiji datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas demokrasi masih keneh abang-abangan demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina
ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib. Apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati udah jadi gubernur udah jadi presiden atuh ke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RTD gua teh jadi lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal. Namun aya lurah, aya camat, aya bupati, gubernur, ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal. Sakali deui. Lamun aya lurah, lamun aya camat, bupati, gubernur, ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an pangheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal. Endeu kumaha tuh jangteu. Tah, kos kitu. Nah iyalah negara urang kieu kaayaanana tetep bae kudu aya bae lurah aya bae pamong aya bae utusan bupati di daerah camat kudu bae aya bupati kudu aya gubernur kudu bae mun eueuh doraka kabehan tetep bae tah cak kiai boleh tah boleh ya kadegetan atut cenah ieu iya sardi saya gua ari sardi nu mantak sedih kunaon emang kiai nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan kiai di Tangerang geus aya tanda tangan jang atuh tolol tah kiai caknya mah aing teu nyaho meureun nyaho di Cisoka geus aya di Blaraja geus aya nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag ya Allah ya Rabbi dek dikamanakeun eta otak kiai dek dikamanakeun eta pemikiran kiai anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan kiai cek kiai teh jai mah ngajakeun teu ngajak kiai yo jadi kitu kan izin mangke urang di mahsar di kitu lho kiai ngajak hari tadi panggung teh gieuan teu bisa kukuha eta kiai ngajak emang kunaon itu dibere duitnya kula onom teh dibere duit kiai mah dibere nya atuh dibere ge aing mah jangan setik atuh dibere karena 2 kali kan 3 aduh isin lalakon makan coba urang tah ngalalakon akhirat ieu mal kebal deui trek paeh lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta-juta ceuhil dan naonan tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka ya Allah cak malaikat Jibril kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah ka mana ya neraka siap coba pulah pilih saya tik wa man baya imaman cegang yang Nabi sahajalma anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawdihi sumpah setianya nasa salaman beat sumpah moal keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana penuh hati buah hati nah benar-benar ngatukung kelanjutan bangsa jeung negara khalifah hirobahullah beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman sasalaman beat geus kuku bage hulu jadi suku jadi hulu siap beat ngaranna sasalaman sepenuh hati gitu kene zaman Sayyidina Ali gitu kene zaman di zaman Sayyidina Muawiyah terus eta khalifah kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat orang Golkar tapi teu khusus
kemanapun Anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tadi. Kiai ge kos gitu kan ya, saya beat sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar. Beat saya. Anu geus dibere mobil beat. Anu geus dibere ka haji ke Mekah beat. Kiai oplo. Beat teh kos gitu zaman Golkar tah. Ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna sing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dakwah dimdiah kan ngaranna. Jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set ka SB misalna ieu mah SB kabeh kan ieu beda kadeule Demokrat lain deui sarua jeung kieu ieu Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY akan saya gitu bantu apapun yang terjadi di negara ini. Andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya, saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula mah sasalaman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul, saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena sasalaman sumpah setia. Terus kebelah takwari mah henteu aya kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng. Make paku urang. Set, di beat ieu ngaranna teh. Eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah di mahsyar. Di mahsyar teh pertanggungjawab emang henteu dicatet ku malaikat, dicatet ku malaikat ieu teh raqib jeung atid. Nah, dideleukeun Ustaz Tad kemana Tad? Ya, mana Tad? Kita tanya alusana siap. Tanya kayak orang di akhirat. Ustaz Muhyiddin maju. Gak geter-geter jaga. Siapa ini kuaca deh. Baiklah milih ieu tah aya Golkaran di dieu tah. Nah, ieu tanda tangan nyolok sia kan? Bener. Sia berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon sia alasanna dinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh. Ulah mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu. Siap ka neraka, siap teh siap ke kumaha tuh. Ieu tah, beat eta teh beat bener. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang, Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden lu udah stres naon tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu, salam tuh berani bahaya. Ji balai lalagan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ka presiden mah ge teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia henteu ngadukung ke di akhirat bawa tah. Malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta. Tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing. Wah aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng
jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat ya. Dihatanya di harapan Allah kuari keur carita leutikna 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah otak pasang tatang korak kiai ulangan seukur kituna doang ih pan urang mah pamimpin ih kumaha ieu tah aduh panjang ya hadis ieu teh ya di dituna panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranana. Balikan deui jelema nu beat ka imam sumpah setia memberikan lambaian tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati maka paliti'u wajibnya nurut ke pemerintah wajib ini stato'a lamun mampu. Nah lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur nu adil siap tempur perang nyawa taruhana andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah di cara Islam mah bugot jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun pandang urang paeh ge eta teh surga goblok sia deuk nurunkeun presiden anu jujur nu adil aing heula yo aing dihareup paeh aing mah nyawa coplok surga tah ngabela negara bangsa teh kos kitu asal lu dibelaanana nyana ngabelaan urang ai urang ngabelaan nyana ai nyana teu ngabelaan urang pan eta mun kitu tuh atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon garang-garangna gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan eta emang demi rakyat tah lain sih kos kitu. Ayo coba lamun dicaritakeun satu persatuna Masya Allah mana nyana ka rakyat ai rakyat pa teu meunang henteu kudu ngadukung nyana bere duit jangan ngadukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyieun SPPT bae eta kapaeh deui teu timbul eta kumaha Masya Allah eta pak nu salah leutik encan nu dilaluhur bandung Masya Allah ih wahara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo negara mah waduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ya hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun make dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tah satai kuku bisa dibikeun ka urang oh eta mah ieu mah rahasia mah eta nya ke bejakeun deui atuh tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola bari pohara tapi tetep baik kanajan kunyana ge can puguh keneh bae jageuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu ye kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema hendak ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mantap karita
Ingat baik ulama Kiai Hasyim Muzadi, hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU. Bugot-bugot eta tah. Ngan kadituna bugotna kitu sih cenah mah. Kitu. Mau dibejakeun lah kukulna lah. Balik di ka tukang berarti kita ngomong. Eta teh keur ngedukung salah seorang, kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae. Enggak ada bugot-bugotan cenah di Indonesia. Enggak ada yang jujur Gus Dur dia tah cara ricing pan kabeh. Gus Dur mah kos kitu, aya nu deuk ngadukung dihenteuk dunya. Padahal ngadukungnya enggak ada bugot di Indonesia mencak Gus Dur teh. Sebab enggak ada yang jujur. Jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh ceukna udah. Ganti lagi, nanti begitu lagi ini ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak. Atuh kos gitu dek dibantu kan eta nyana di istana teh anu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu, Ansor dek ngabantu, Banser dek ngabantu, Garda dek ngabantu, di luar eta partai dek sabaran nu ngabantu ulah sampaikan ka lengser cek Gus Dur apa-apa enggak usah dibantu, saya cukup dibantu sama Allah aja, urusin kamu aja cuy ya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran dek dibantu embungeun pan hese di Gus Dur mah tata kos kitu tah enggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu seorang pemimpin dek digulingkan bodoh nu dek kagulingkeunna anggap bugot mun pamimpinna adil ikeur cerita hadis ieu mah wa kana Abdullah bin Umar kayan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badai ka sultan tapi fi taatillah dina nurut ka Allah dina taat ka Allah instruksi pemerintah tuturkeun wa'sihi fi masyiatillah tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah lamun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun lamun instruksi anu taat wajib tuturkeun tinggal kitu bae wari instruksi anu taat tuturkeun instruksi anu maksiat ulah sakitu bae qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu cek ba'dul ulama nu di murad fadribu unuqal akhar bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna ta eta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkeun singkirkeun la qatluhu wa mautu lain kudu dibunuh qala ba'dul al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi fadribu qat'u ra'sihi wa idhabun nafasi buluh beneran lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hadza qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisaib aya bahasa bisaib ka ina mangkama kumaha aya na bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa non gitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh tak iya teh disyaratkan lakin surito fidzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur misalna adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun lamun aya gitu lurah adil pertahankan tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu mangga jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil teangan pemimpin nu adil beat orang melalui pemilihan umum colok orang toblos ke orang mun teu dibere duit teu dek nyolok eta tah nu bloona nama tah kuari geus ngarep-ngarep ira turun aja can turun kene wae ira turun rakyat teh tolol kabeh mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu
nusok ngaji ge karitu tah aya dibere duit gampang teh dibere duit henteu jadi kepedulian padahal eta teh ya ganjaran mantap kuari mah gas ulah make mikiran-mikiran duit kuari dek milih presiden saya presidenna aing mah teu perlu dibere duit komo leutik mah kecuali gede jalan teu perlu duit nah geus adil ya sana ya adil ya geus nurani urang kaji ku urang ya ke nyana ngomongna kumaha kemudian sepak terjang awalna di mana kumaha oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu keneh gubernur iya pembangunan geus rada bagus ya aya tapak di masyarakat aju deui aturan-aturanna dibandingkeun jeung nu sajen-sajen rada bagus pilih ke orang kemudian bupati gitu keneh iya aya pembangunan sekian persentasenya lumayan pilih ke orang eta meunang ganjaran milihna nah setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tak teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati Assalamualaikum henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula ieu mah tanda tangankeun bahwa kula teu keluar sakitu bae balik mah teu boga ongkos minta ongkos cak bupati sial dah budak kitu eta kos kitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sabab kumaha baheula urang beat mah jelas atuh urang kaluar lagi kudu jelas. Lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieulah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres, kebalik deui pilkada, pilgub, pil balik deui kitu bae. Pil-pilan bae mah teu eureun-eureun. Ya kayak kudu boga aturan orang teh pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama paeh ge sorga ieu agama aing ieu teh pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil sakitu bae wallahu a'lam.